Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina pertemuan anu ayeuna urang ngabahas kumaha carana barudak teh berakhlak. Sateuacanna hayu urang sesarengan ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngadoa supados ayeuna urang ngaosna ditiasakeun, digampangkeun sareng dipikaridho sagala anu ku urang dilakukeunna. Al-Fatihah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza kalawan perkara naon yatakhallaqu ngabogaan akhlak saha al-waladu hiji budak. Yajibu wajib alal waladi ka hiji budak naon ayatakhallaqu yen kudu ngabogaan akhlak. Itu walad bil akhlaki kalawan akhlak al hasanati anu alus min sigorihi ti leutikna atau ti leutik keneh. Liya isa sahingga hirup barudak mahbuban halana atau barina dipika cinta fi kibarihi dina waktu geus gedena itu barudak. Yarodo bakal mikarido anhu ka itu budak saha rabbuhu pangerana itu barudak tegasna Gusti Allah, wa yuhibbuhu jeung bakal mika cinta ka itu budak saha ahluhu ahli-ahlina atau keluargana itu barudak, wa jami'un nasi jeung sakabeh jalma-jalma. Janten dinu kahiji di dieu teh barudak teh kedah ngabogaan akhlak anu sae di leutikna. Tah dinu akhlak ieu teh urang teh kudu ngabogaan akhlak ka Gusti Allah, terus ka Kanjeng Nabi, terus ka kolot atau ka keluarga, ka sadeui ka tetangga, ka sasadara muslim gitu nya, terus ka sadeui ka sakabeh makhluk, ka babaturan, terus ka lingkungan makhluk gitu nya, seperti tumbuhan atau hewan. Contohna nu kumaha tuh anu akhlak nu sae teh nyaeta di akhlak anu sae teh contohna urang ngabogaan akhlak ka Gusti Allah. Contohna teh urang sok ngalakukeun ibadah ka Gusti Allah ikhlas karena Allah. Teras naon deui urang sok ngadoa ka Gusti Allah ngaharapkeun bahwa urang teh butuh ka Gusti Allah. Teras contohna kumaha ayeuna ka kolot ka orang tua, urang teh nurut kanu naon diparentah ku kolot. Terus ayeuna urang teh sok nyarios naon, nyarios anu leres atau jujur teh ya. Teras sareng rerencangan saling ngahargaan sae kitu henteu mumusuhan, teu ngarendahkeun batur, osok nolongan batur rerencangan ketika babaturan urang atau rerencangan urang teh ke keadaan susah. Salajengna pami ayeuna barudak tos dibiasakeun nyaeta ngabiasakeun kana akhlak anu sae. Insyaallah Allah teh bakal mikarido ka badak eta. Jeung kolotna oge bakal mika cinta ku sabab naon? Nurut kana naon diparentahna. Jeung sadayana jalmi oge pasti bakal cinta oge ku sabab naon? Menghargai atawa ngabogaan akhlak ka sadayana jalmi. Wa yajibu jeung wajib alaihi ka itu budak aidon deui naon ayatab ta'ida yen ngajauhan anil akhlaki tina akhlak alfa alqabihati anu goreng atanapi anu awan kaila yakuna
sahingga henteu bukti itu budak makruhan eta anu dipikangewa la yardo tegesna henteu dipikarido anhu ka itu budak saha rabbuhu pangerana itu barudak wala yuhibbuhu jeung teu mika cinta ka itu budak saha ahluhu keluargana itu budak wala ahadun jeung henteu saurang oge minan nasi ti jalma-jalma. Janten anu kadua di dieu nerangkeun nyaeta barudak teh kedah dibiasakeun kedah ngajauhan kana akhlak anu awon. Kusabab naon akhlak anu awon teh nyaeta anu bakal ngadatangkeun dipikangewa lain ku jalma wae dipikangewana teh tapi ku Gusti Allah ku keluarga kitu nya pasti bakal dipikangewa. Contona nu kumaha atuh ayeuna akhlak anu awon teh urang tara ngalaksanakeun salat atawa tara nurut kanu parentah ti Gusti Allah. Urang henteu nuturkeun kanu naon anu parantos disyariatkeun ku Kanjeng Nabi. Urang tara ngadoa ka Gusti Allah henteu butuh ka Gusti Allah. Contona teh naudzubillahi min dzalik. Teras naon deui sok nyariosna teh teu bener atawa sok ngabohong. Hayang menang sorangan atawa naon iri dengki nya hasud gitunya. Terus naon deui ria atau sombong dia. Terus naon deui pelit. Terus ayeuna sok gampangan ngambek gitunya. Tah pami ayeuna barudak dibiasakeun dideutikna kitu atawa ngabogaan akhlak anu awon budak eta naudzubillahi min dzalik pami ayeuna dugihkeun ka henteu dipikarido ku Gusti Allah mah. Teras ayeuna ku kolotna oge moal dipikacinta moal dipikaresep ku sadayana jalmi oge sami moal dipikaresep kusabab naon teu ngabogaan akhlak atawa sopan santun. Wallahu a'lam bishawab.